Nah, aing mainit ke balong pusing kieu mah. Naon di makanan rungsing. Dablek duit teu Nongkrong gue. Mana? Rwe? Oh, nggak sih ya, biasa ngedata. Ngapoe data we jeung data da lieur kana huluna ge. Masalahnya ke mana? Udah ke balong urang we. Naon geus di balong. Mau naon eta? Nog soang. Mau nyanog soang panjang kieu. Ya teh. We, kabeneran soang teh dek ngenog. Oh, Tah pas bijil sakieu, udah teh kagak berak jadi kampotkeun. Jadi bijil lagi eta panjang. Panjang. nah, bisa gitu nya. Teuing urang ge aneh. Sugana atuh aya nu meuli teh RW nanyakeun ieu rek dibeli. Heuh, butuh urang keur ubar teh. Nyeri awak. Biasana sok aus kunog soang mah. Biar nanti mau meuli rek dibere dan jangan eupan rek di balong. Bae itu yo, kudu rek duitan gocap butuh pisan euy. Butuh duit urang mah. Ya tuh ceuing mah. Iya teh. Butuh duit ceuing. Heeh. Asli nog soang ini. Oh, cabak tiris kieu. Nok soang. Nok lini ieu bakal kikieuan tah. Heeh. Atuh ya, masih kene ieu lobak kene. Nuhun ya. Heeh, sok. Aya modal jadi balong ya. Aduh, iya sampah. Naon plastik. Naon, Ji? RW, Nolong kasusukan. yo ini pas sampah tinggali segala aya cemak bro. Oh, atuh Ingat tuh miceun teh nya. tong tinggalian hungkul atuh bari di cokotan atuh Ji. Di mana RW? Oh, biasa we ditonggoh geus ieu ngadata. Eta mau naon plastik euy? Oh iya, Heeh, iya nog soang Ji. nog soang ti saha? Oh, tadi uang jeung sikalan. Oh, biasa we saya mah jual-jual hayang nguseup. Beli dewe ku dek atuh euy. Duh Ji euy dewek butuh ieu teh keur ubar. Geus beli ku dewek lah. Udah ngeuna euy dek di imah euy. Heeh, kumaha euy butuh keur ubar ieu teh euy. Ieu tong loba dongeng beli ku dek cepet ah. Nyeri Yo. awak teh. Baiklah cepet mah. Oh iya tuh Ji. Heeh, Cepet mah. ari nog soang bener. Asli nog soang eta mah. Yo, Sok atuh, heuh. coba kene ieu euy. Ikan aing penasaran ku aing. Nah, euy nog soang panjang gitu nya. Anjir naon? Bonteng skoplok teh sina teh. Si RW mah ngajual bonteng bari 100.000.